Kiholil Bangkalan cerik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putri Sanggeus debat LS Kiholil debat LS saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejaan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kukumah ge lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opat nyanana Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi kadua jadi katanya nyana keneh deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non garangan Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang dari itu teh kumaha Aslawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Aslawi teh pan kadinya ngabersihan imah ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teu asep di deuleuan ku Syekh Nawawi oh keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deule di hareupna di dieu Sapinatun Naja oh keur ngarang Sapinah katarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh isuk ngepel dinya kene menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon kana keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu keluar ngarang Sapinah. Karang punya Sapinah 40 poe tah. Sapinah ngarang Sapinah. 40 poe. Beres. Diteuneun di mejanya na teu bebeja. Plek. Ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur, tanpa abdi sombong, abdi manulungan ka guru. Lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangnyieunkeun sanesna abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi keundeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh di deuleu ku guru ieu Sapinah saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh. Deh. Dibulak-balik bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh. Guguraan banyak ilang saya. Nang saha nu ngaku kabeh. Aya tadi nu ngepel saha? Habib Rozak. Wah, teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok itu mah. Lantaran di gitu ngarangna ditanyakeun teh oh nu ngaku nu ngepel tadi saha yang nu bebeja Nawawi Al-Bantani tidak ka dia panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu abdi mah henteu hoy coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun deuk ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa deuk di karang teh kos ieu ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guru ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid eueuh salah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama
dari karangan Senawi 40 peti ngarang sapina. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun dideuleuh ku urang jatuh anggeus. Isukna dideuleuh teu anggeus, isukna dideuleuh teu anggeus. Tulungan ku urang. Di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Itu setan tamah. Aku ingin menjelaskan, menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti. Aduh, sebaiknya kanyana. Inang bisa ya. Alhamdulillah, ya ini nulungan. Orang bisa nulungan sudah cinta. Kita gesarwa sodako kene sih. Syekh Nawawi pohara jasa Pak. Langsung ku guruna. Kita pindah masantrenna. Ieu mah lain urukeun mama ceknyana. Dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah. Keur carita ka karak datang ke Mekah umur 15, maju ke umur 16 seperti kos itu umur 15 tahun maju ke 16 tahun bisa ngarang sapira 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru. Ngapa sana ngadengeun aing. Ngadengeun. Kunaon eta? Ieu ta wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ukur coba maka ilmiah moal ka ukur. Atuh tama jalain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah. Ye da kumaha? Sakumaha? Ki Holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi. Padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putri. Cenah debat eleh Ki Holil debat eleh ki olah saminggu deui pandek balik. Begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelehkeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kos digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh Ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nya mentah hampura teu kapanggih-panggih. Saminggu deui mepet di teangan Kasih Ali Kasih Amir ku teu kapanggih-panggih di teangan di Baitullah teu kapanggih ngadoa ka Gusti Allah teu kapanggih balik Ki Holil ceurik Ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu cerik baik terus di Bangkalan cerik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing cerik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih cerik bae menta hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah. Masya Allah, ku hari kisah harura rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Numantak ente hayang pinter, ente hayang hebat, geus ulah nanaon. Awajuh ka Gusti Allah. Ulah dahar-dahar saminggu, siapkeun kuburan. Ulah haju maksakeun. Geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa. Ya, nur kuresepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah. Urang ku resepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade beusi Nawawi Bojong numantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi
Al-Bantani itu Korea